Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Ari Sidarba geus boguh musuhna teu menyat deui mah. Leos we manehna ngagegag asup ka imahna bariji. Teu nolih kanu kerting polohok narempokeun ka manehanana. Dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sanajan teu sirikna unggal sirah pada nyaho, tapi sabagian gede mah geus ngadenge beja yen di imahna bariji di kalereun pabrik aya hiji jago nu kacida hebatna. Dina waktu anu ngan sakotea pisan geus bisa ngelehkeun jago kuntau urang pameungpeuk. Kulitna teuas weduk. Da eta we digorok ku ramo-ramona si Tongcai teh kalah ka ngenyod. Anggur nu ngagorokna peperengkelan, ramona asa potong. Sakur nu geus marenang beja mah kabeh oge eueuh nu teu ngarasa seber. Sok sieun ieu jelema anu disohorkeun teh heg nimbulkeun hiji kalakuan nu matak ngarugikeun rahayat. Pagobang nu leuwih-leuwih ngarasa hariwang lantaran manehna geus ngadenge beja yen ieu jelema teh urang ujung kulon. Nu datangna ka Miramare maksudna tayalian rek neangan lanceukna ngaranna si Piong. Ari si Piong teh apan geus kungsi dielehkeun ku pamajin. Malah ayeuna teh si Piong jeung baturna anu ngaranna Jamian keur ngajalankeun hukuman lantaran ti heula kungsi ngabangsat ka gedongna Tuan Kawasa. Malah katangkepna oge kabeneranna teh ku Gumilar jeung ku Arman. Jadi kahariwangna pagobang teh memang rumasar kana hiji alesan anu kacida kuatna. Teu mustahil Sidarba rek kayakeun balitungan boh ka pamajid, boh ka Gumilar. Hal ieu kungsi ku pagobang dicaritakeun ka pamajid. Pokna mah supaya bisa hati-hati ti samemehna. Ulah nepi ka ngalakon kabongohan lantaran ngingetkeun kaayanana Sidarba sakitu hebatna. Tapi pamajid di bejaan kitu teh taya riuk-riuk bangun reuwas. Kalah pok we manehna nyarita dari anaker. Pok-pokanana ayem antare naker. Teu nanaon Gobang. Mun bener manehna kitu maksudna. Teu perlu dipake kasieun jeung kapaur. Lantaran urang manusia anu kumelendang di alam rame ieu henteu bisa leupas tina hukumullah anu daratangna heula pandeuri
Oge, mangka ingat Gobang. Manusia gumelarna kadunya. Sanajan dina ngagebrolna sarua taya bedana. Tidinya bijirna tizat eta dijieuna. Tapi barang geus cumarita di alam pawenangan mah jadi patonggong-tonggong. Mangrupa dua bagian anu tojanya pisan kayanana. Nu sabagian jadi budak nafsu. Sarta icikibung dina kasenangan haliah dunya. Nu jadi udagan hirupna. Nu sabagian deui anteng pageuh teu galider. Nabela bebeneran sarta nanjeurkeun keadilan. Sok sanajan lahiriahna kadungsang-dungsang. Tah, engke dina balikna sarua keneh deui Gobang. Kitu carana. Kadinya jalana, kadinya asupna. Anu matak dina seusehanana mah manusia teh taya nu punjul, taya nu unggul, taya nu kawasa, taya nu agung. Nu matak teu perlu dipikasieun teuing. Anggur mah jaga diri pribadi tina hal-hal nu matak ngadatangkeun karugian, boh ka batur, boh ka diri urang sorangan. Sangkan salamet. Daya bayana kudu bener bager. Hade ucap, hade lampah. Ku antarana jawaban pamajid anu pikeun dirina Pagobang mah teu saeutik ngadatangkeun katengtreman oge kana jiwana. Anu teu samemehna mah kacida ngarasa hariwangna ku ayana si Darba di Miramare teh. Memang teu mencog tulupanana Pagobang teh. Lantaran hawar-hawar mah si Darba teh geus manggih beja yen lanceukna di Miramare boga musuh. Ngan tacan kanyahoan saha-sahana. Sakur nu ditanyakeun kabeh oge pada ngirung. Eueuh nu daek ngabejakeun. Lain lantaran kusieun bisi aya pangbalesna tinu sangkut pautna. Ngan bae kabeh oge boh kagumilar, boh ka pamajid, geus pada neundeun kanyaah sarta heman nu taya papadana. Komo kagumilar mah anu geus natrat jasana. Dina enggoning bebela karahayat leutik. Malah bariji sorangan nu kacicinganana teu daek betus. Lantaran kumanehna oge karasa pangna ayeuna bisa nyicingan deui tempatna teh sasat ku alpukah nagumilar. Da tadina mah tanahna nu ayeuna dimahan teh geus ngangkleung dipiboga ku kontrak. Kalawan jalana paksa pirusa dibeli tapi teu jeung mupakat hargana. Kanca dangu sadayana. Ari si Barja kumireungeuh si Darba lain jalma jore-jore. Geus kanyahoan teu as tulangna lihat kulitna. Jadi boga gunung pananggeuhan. Kalakuanana jadi beuki leungeus we adigung. Hebreh deui. Adat nu aslina nyaeta sok ngeromeo ka awewe bogana deungeun. Sakali mangsa manehna teh lahaloho ka pabrik. Mangkaning keur meneran poe pasar kontrak. Atuh teu wudu kaayaan teh meniramenaker ku nu daragang jeung ku jalma-jalma nu riab rek barang beuli. Lantaran kakarap pisan tas bayaran. Si Barja geus ila campego dina jongkok Cikopi. Bari nitenan nu lalar liwat. Lamun seuk kapareng aya nu herang-herang ngaliwat ka hareupeunana. Sok sanajan aya nu ngiringkeun ku lalaki. Teu eulem-eulem. Manehna daham dehem bari rundat-rindat.
peta lakuna mata kerehe. Ngan lantaran kabeh ge pada nyaho yen eta jalma berod teh baturna si Darba. Sakumaha geuleuhna, sakumaha ceuceubna oge. Teu wani nembrakeun maneh. Ukur ngalius we bari ting jarengkat ngajauhan. Sanajan ari dina hatena mah kacida medenghelna nahan kakeheul anu teu wasa kedal. Geus pirang-pirang awewe nu ngaliwat ka hareupeunana. Kumanehna ukur cukup di deheman bari rundat-rindat. Tacan aya nu cop jeung lelembutanana. Anu padahal lamun seuleukeun dipapandekeun. Memang saurang oge eueuh nu pisurupeun atawa pipanteseun pikeun layana. Lain kurang hade awewena. Ngan kayan rupaan si Barja nu hese neangan bangsana. Lantaran nurub cupuna mah nu berod deh sakurang-kurangna kudu meunangkeun nu garok. Buah pantes henteu matak ningnang. Sabot si Barja cendekul keneh bari nangkep tuur dina bangku nyang hareup ka jajalaneun. Cikopina mah tadi ge geus beak. Malah sababaraha gelas urut cikopina dicician ku cai teh pahit. Ana lagedai teh. Jauh keneh kabireungeuh aya hiji mojang. Diiringkeun ku duaan. Awewe lalaki nu masing-masing geus aya umur. Si horeng teh Nyi Arum jeung indung bapana. Nu geus biasa ari meneran poean pasar kudu balanja. Sajabana meuli uyah tarasi keur kaperluan sapopoe teh. Sok rajeun merlukeun meuli pakean. Padahal nu meunang meuli bulan tukang ge tacan dipake. Malah can dikaput-kaput acan. Tapi da panasaran we mun teu meuli encit atawa batis teh. Eta pokona mah di mana tas bayaran sok silih tanya jeung babaturanana. Dibeulikeun naon cenah duit teh. Malah sawareh mah sanajan teu ditanya ge sok ngahaja dibejakeun. Ngarasa agul. Pedah geus bisa barang beli pakaian atawa naon we nu sakirana pantes pikeun dipake agul. Nu ngalangeor beuki lila beuki ngadeuketan, beuki sidik rupana. Beuki tetela potongan awakna. Si Barja mani beuki molotot we teu ngiceup-ngiceup. Ieu mah asa beda pisan tinu sejen. Pamulu puguh lucu. Langgeorna mata kabongroy. Kurang-kurang kuat iman mah. Mata katuralengan. Gitu anggapan si Barja harita. Analar teh nu geulis ngaliwat ka hareupeunana. Bari diiringkeun ku Kiraksa jeung Maimol. Sakali ieu mah si Barja henteu ngadehem, tapi langsung nanya bari gumasep hayang ditaksir. Angkat ka pasar Nunung. Mokna bari kumetap uruy hayang nyelewegkeun. Nyi Arum ngareret. Ari breh nu pangheulana katempo teh beungeut garokna. Nu garicu darkok tapak kuris. Teu boga sangka anu lain-lain. Puguh nu nanya teh lalaki kolot sasama bapana. Bari ngarandeg sakedeung pok Nyi Arum ngajawab rengkuh. Petana hormat teu beda we tinyang hareupan bapana. Sumuhun Mamang. Mangga atuh. Teu ngadago jawaban terus we Nyi Arum teh leumpang deui. Mangga geulis. Antosan atuh. Upami palait disarengan mah. Ceuk si Barja bari ngagentak turun tina bangku. Ojengkang nyampeurkeun Nyi Arum. Kiraksa jeung Maimol nu keur ngiringkeun. Teu sirikna didupak we geus dianggap tunggul pisan. Nyi Arum ukur ngareret. Terus we noyod leumpang. Leumpangna meped ayeuna mah pindah ka tengah dihapit ku indung bapana. Paromana ngadadak jadi ketus haseum. Boga rasa kabelejog. Sugan teh jelema bener boro ditemalan. Ari si horeng geuning kolot-kolot oro-wodol teu era-eraeun ku huisna. Tapi lain oge si Barja nu kanal kulit beungeutna.
Sakitu dikorowotan kurinyuh oge teu beak-beak geuning. Manehna teh kalah nyeureudeg nyampeurkeun ka hareup. Bari pokna alangah elengeh gumasep. Untuna koneng mani boborelakan pinuh ku gading. Wah, saaneh nulis. Nulis teh palagi sarengan. Mangga tuh. Dupi ieu saha tuang Rama? Sina mulih we atuh. Sawios ayeuna mah da aya engkang. Teh. Kolot-kolot tapi kasebeleun. Kan itu rek ngamen mah. Ngahiji tuh jeung doger monyet. Nyi Arum bari cumiduh. Memang nya harita di pasar teh aya tatanggapan doger monyet nu dikarubeng ku giribig. Ai, kisilah cenah naonan cenah. Teu sae ah. Teu sae. Isin atuh kudu sanes. Ceuk Kiraksa satengah ngawewelingan. Nyabar-nyabar maneh. Lantaran manehna oge geus ngadenge ari beja-beja bae mah. Yen jelema nu beungeutna garok teh sobatna si Darba jago ujung kulon. Bah. Teu perlu pipilun kolot mah. Haringkuk we di juru bari depak ngagayem. Nah teh doa gitu, Abah, kakuring teh ha? Bener-bener petalakuan si Barja teh pika sebeleunaker. Setan sia. Tegam lekah kaenos naker. Sakitu geus cetuk dawuk pukpin ku huis teh. Pah. Nyi Arum nu geus teu kawasa nahan nafsuna. Bari nyarekan teh ngan kecerot we beungeut nu garok teh diciduhan. Oh aduh. Teu beunang dipikaheman. Ceuk si Barja barikat nungkup beungeutna ku leungeun baju. Ayo. Susuran. Letakan ku maneh ha? Letakan. Pokna deui bari karawak we newak leungeun Nyi Arum. Terus ku manehna dibedol. Tapi lain ge Nyi Arum, bebeureuhna si Belang. Ari kudu jol-jol nyerah mah. Manehna nolonjong ka hareup sigan heueuh dayana. Tapi kalawan teu disangka-sangka ku si Barja, ngadadak leungeun nu keur dicekal teh. Ngaguriweul, lesot. Cedak we. Mangrupa siku anu ngabadung kana hulu angan. Ogo we. Teu ngengkekeun deui. Geblak we si Barja nangkarak bengkang. Lumayan. Jaba nyeri teh jeung ngarasa wirang we deui. Puguh jalma di dinya kabeh oge narempokeun. Karejat. Si Barja hudang deui. Rasa asih jadi kasilih ku ijin. Nu tadinya ayeuna jadi cua. Rasa deudeuh jadi diganti ku geuleuh. Teu anta parah deui. Hiup we. Manehna ngulangkeun leungeunna rek nyabok pipi nu geulis. Tapi Kiraksa rikat ngahadang. Ceplak we. Leungeun nu ngahea teh ditakis. Sedeng peureup nu kencana nyawuk rek notong iga. Tapi sakali ieu mah si Barja henteu cileureun. Rikat manehna ngarobah tangtungan, ngagilir nyerong. Bari leungeunna nu tadi ditakis ayeuna geus ganti jirim. Mangrupa hiji siku rek ngancam careham. Sedang dengan kencana sakilat newak pigeulang Kiraksa. Bari dicentok satekerna. Dibarengan ku suhu katuhuna srog diasupkeun. Pikeun naheunan beteungna. Tapi Kiraksa ge moal gancang-gancang katipu ku gerak lawan. Puguh manehna oge lain jelema bolos terong kosong. Sanajan bener leungeun manehna geus hasil ditewak. Dina rek ngagebruna kalawan sakaligus geus bisa nyalametkeun carehamna tina benturan siku. Jeung nyalametkeun beuteung tina tunyilan tuur musuhna. Kujalan ngagunakeun gerakan bahe kele malah aya untungna. Sanajan bari ngajeng jehe manehna geus hasil bisa newak suku si Barja. Anu sakali metot ge si Barja ngoleang teu beda we tangkal gedang dituar. Godebut kana taneuh wiwirang deui bae. Nafsu si Barja beuki ngagugudug. Teu nolih dikanyeri jeung kawirang. Parejat we manehna hudang deui. Samrut narajang ngagunakeun jurus Cigalontang nu memang jadi andalanana. Kiraksa nyaho kana bahaya timpugan. Nirik pasangan nu jadi lawan rada-rada aneh.
Rikat manehna jingkrak bari ngepeskeun panonjok. Tapi si Barja geus ngarti moal ka manang jatna nu jadi lawan teh. Lantaran geus bisa katiten gerak sukuna. Sakilat manehna luncat nyambarkeun sukuna bari ngaheatkeun leungeun katuhuna rek mepeuh beuheung. Kiraksa Rikat ngagilek nyelametkeun beuheungna bari ngageserkeun kuda-kudana nyingkahan dampal suku musuh. Tapi leungeun kenca si Barja nu tadi disumputkeun sakicep geus nyamber ngagamplang kana pueuh ceulina. Sakali ieu mah bener-bener tenggelan si Barja teh meneran. Anu antukna Kiraksa ngalengak satuluna ngecedak nang karak bengkang kapaehan. Rek sabak-bekeun pisan si Barja nincak beungeut na Kiraksa. Bari ngabarengan kocak nanya Arum. Ngadadak teu kanyahoan aya nu ngajlem ka gigireunana si Barja. Teu tatapasini deui ngan hobok we. Careham si Barja diketing. Ku hiji tonjokan nu ngajurus di hareupeunana. Balukarna lain bae beungeut Kiraksa jadi salamet teu kahakan ku dampal suku. Malah si Barja ayeuna mah nu ngajengkang nang karak bengkang. Waduh, saos eta setan. Ngabongohan ha, Rajen wanita. Ceuk si Barja bari ngagurinjal hudang. Wah, bongan gawean Dika we. Rek nandasa kanu geus teu walakaya jeung teu boga dosa. Lawanan kaula lamun nyata ani kalalaki. Ceuk nu anyar datang teh nangtang nu tayalian ti Pagobang nu geus jadi mitrana Gumilar anu satia. Walah alah. Dek kalalakian sia. Sebutkeun ngaran. Ulah modar teu kanyahoan heulak adresna. Si Barja muncereng. Wah. Hayang nyaho ngaran kaula si Beron, si Garok atawa si Jurik Guris. Temel Pagobang nyiniran ka si Barja. Setan sia. Bari hiu we. Si Barja ngirimkeun peureup haneutna. Nafsuna lain lumayan, barang ngadenge pamoyokna Pagobang anu karasana ngahina jeung ngoa pisan. Pagobang rikat ngeserkeun sukuna bari nepak pigeulang si Barja. Tapi samemehna manehna gerak pikeun nyusun Panarajang. Si Barja nu kaayaan dirina geus dilimpudan ku hawa nafsu anu ngagungudug. Ari geplak leungeun ditepak. Ari seak we manehna ngirimkeun deui panonjok ngagunakeun leungeun kenca ngabarengan sukuna ngalayang rek nyabet gado. Sedeng leungeun katuhu anu tadi ditepak lawan. Ayeuna geus nyurungkuy nilep masekon minangka cadanganana. Hiji Panarajang nu kaitung hebat oge. Jurus kalima dina ulin Cigalontang ciptaan manehna sorangan. Mun hasil teh sakaligus geus tangtu bisa ngaragrageun tilu musuh. Tapi Pagobang lain muridna Pamajid Jagomadi. Lamun teu bisa ngepeskeun Panarajangna si Barja nu memang jadi andalanana. Harita ge barang manehna mireng si Barja ngirimkeun tilu Panarajang sakaligus. Rikat Pagobang Depok bari ngalegotkeun awakna. Ujaran kitu manehna lain bae geus bisa miceun tilu Panarajang sakaligus. Tapi oge kalawan ngagunakeun gerakan buaya ngangsar, manehna geus bisa newak suku si Barja anu sabelah deui. Anu memang keur dipake napak. Anu balukarna jadi tibalik. Si Barja ayeuna mah diancam bahaya. Sakilat badana ngoleweng. Anu satuluyna ngajegag nang karak bengkang. Sirahna nu ti heula ninggang kana batu. Untung we teu bujarat-bajaret oge polona. Si Barja ngan saukur bisa nyebutkeun aduh sakecap. Saterusna manehna ngajejer teu inget di bumi alam. Puguh hulu ninggang batu mangkaning sasat ditotogeun pisan. Ku ayana nu galungan. Ongko harita teh kajadianana di pasar pisan. Atuh geus lain deui matak nimbulkeun ribut-hibutna. Jelema-jelema ria bubar lalumpatan paheula-heula baralik ka saimah-imahna. Lantaran sieun kabarerang. Kabeh oge pada nyaho yen ieu jelema nu beungeut Beron teh babaturanana si Darba. Jalma anyar datang ka Miramare. Urang ujung kulon. Anu pakulitanana hideung lestreng
ari huluna dugul bolenang herang bukan teu beda we ti jurig buleunang ireng anu sok ngaganggu ka jalma nu keur ngalalau di walungan. Kanca dangu pagobang nu ayeuna geus babalik pikir tina laku jahatna nya kitu keneh teu sepi-sepi tina karisi. Dalam muncul kanyahoan kun wajib mah pasti manehna bakal balitungan jeung polisi. Oge pangpang nama ngarasa era we lamun ceuk dijagrakeun di hareupeun tuan kawasa. Anu matak barang mireungeuh jalma-jalma ngaburiak lelumpatan bubar katawuran. Manehna we gancang we marentah kiraksa kama imol katutnya arum supaya buru-buru nyingkah ti dinya. Sedeng manehna sorangan rikat ngabalinyang lumpat ka kebon karet. Saterusna ngabalesat dina jalan satapak lain rek balik. Tapi rek nyimpang heula kabedengna kiraksa bisi kumaonam bisi aya buntutna nu teu dipikahayang. Papisah soteh jeung kiraksa sanak pamajikan henteu bareng itung-itung mikeun salasa. Kiraksa oge nu harita dititah indit di pasar ku pagobang. Henteu loba codeka leos we baralik bareng jeung nu sejen. Da ceuk pamikirna oge teu ngarasa salah jeung teu boga dosa. Balik-balikanan si Beron anu ngaganggu. Sabot pagobang keur jongjon lumpat di jalan satapak sisi kebon karet. Ngolebat teh aya nu ngolebat hareupeunana. Ngadadak reg manehna ngarandeg lantaran nu ngolebat tadi teh ngahadang jajalaneun. Pagobang anu napasna enggah-enggeh puguh apantas lumpat ngabig-brig najan teu tarik ge tapi cukup matak capek beak napas. Ari red kanu keur ngahadang ka manehanana. Ari gabeg we pagobang meni nyeblak mireungeuh jirimna nu ngajentul teh istuning mata keueung. Kanca dangu sadayana pagobang mundur sababaraha lengkah panura mureleng kanu keur ngajega hareupeunana ngahadang di jajalaneun geus teu kudu disangsikeun deui. Ieu jelema teh lain rek maksud hade komo mun diingetkeun hubunganana jeung si Barja anu sakitu rapetna. Rek lumpat ka mana anika teh Gobang? Bener ngaran teh Gobang atau apa dong? Seurina mata kukurayeun bulu punuk. Tayalian manehna teh si Darba. Datang kadinya lain ngan saukur kabeneran. Ngahaja megat pagobang. Tadi keur waktu si Barja galungan jeung pagobang manehna nyaksian sanajan ukur ti kaanggangan. Teu nulungan so teh horeameun lantaran sahanteuna pagobang teh moal nyorangan. Tapi barang kabuktian teu mawa batur si Darba ngudag saterusna motong kompas megat di jajalaneun. Ari geus nyaho mah ngaran kaula nya teu perlu talete. Minggir Darwa teu kudu usir teuing kana urusan batur. Pagobang satekah polah nahan rasana supaya ulah nimbulkeun riributan jeung ieu jelema. Usil? Ngeunah teuing ngajablog teh Gobang. Lain usil deuleu, tapi timbal balik. Kaula mah ngan sakadar rek nurutan Andika. Si Darba nyaritana teu tinggal ngahehe. Temong huntuna keur carang teh karehol. Jaba ngadagleg gadingna kanal. Timbal balik naon?
bodaskeun we carita teh Darba. Rek nurutan kumaha nikah teh? Pak Gobang bekiatna. Bolat geuning nya. Ngaran we Gobang. Tapi pikiranna mintul. Alah batan cocolek tarasi. Heg urang bedaskeun. Ari tadi Andika teh lain ngabelaan Ki Raksa, ha? Ayeuna oge kaula teh rek ngabelaan Ki Barja. Anu geus ditandasa ku Andika. Ngarti ayeuna mah? Ngarti nun. Nyabongan gawe salah. Nu teu tuah teu dosa, teu pupuguh ngadondigu nasika. Nya pantes kitu. Jail dengki ka sasama manusia teh. Pak Gobang ngabela diri. Andika ge salah. Ngaguna sika kan tanpa dosa. Naon dosana Ki Barja ka Andika? Ulah yang menang sorangan Gobang. Kau lagi kudu kabagean. Alah. Naon paedahna bulat belit ngalobakeun omong. Haring. Dewek bari jalan. Rek balik. Pak Gobang keukeuh. Usaha satekah pola supaya ulah nimbulkeun papaseaan. Aja kopret euy. Da lain jalan kaula. Tapi lengkahan heula bukan kaula. Nyaritana kitu teh si Darba bari ngirimkeun pereupna rek nimpug cukang irung. Nya bener murugul mantangul. Pak Gobang rikat kagiwar. Maksudna mah rek terus nyerong ngarodon. Tapi barang karasa leungeun si Darba kacida teu asna jeung heurasna. Teu beda we ti gagang beusi. Pak Gobang jadi ngagentak ngajaul ka tukang. Bari riuk beungeutna pinuh kareuwas. Nah, make mundur baraya. Hentик atuh, rek ngaliwat mah. Si Darba ngeyehkeun bari ngagak-gak. Pak Gobang teu nembalan, merong teu ngiceup sakarejep. Ras manehna inget ka si Babah Tongcai. Paingan sakali ngetig terus ngarempeiak. Da geuning tanagana sakieu hebatna. Leungeunna keker kuat lain takis-takiseun. Mun tadi manehna teu ngagentak ngejat mah tangtu leungeun manehna sorangan nu baris potong. Mireungeuh Pak Gobang terus ngajentul. Tapi bari sikep ebreh padat ku kawaspadaan. Si Darba nyampeurkeun lalaunan bari cengar-cengir. Lelewana pikareheun. Kira-kira 3 lengkah antarana sabrut manehna narajang rek nonyok dada. Hawa tenggelanana maneh ngahiuk. Ciciren dieusi tanaga nu kacida hebatna. Kalawan teu ngarobah kuda-kudana. Pak Gobang sakilat ngagunakeun tenggelan kedet. Dina ulin kari warahan pamajid. Anu dina gerakanana neunggel teh motong ti luhur ka handap kana pigelang leungeun musuh. Tapi lain deui Pak Gobang ngaranjugna. Tetela lawana teh kacida kuatna. Dalamun kosong mah diteunggel ku kedet matak potong. Tapi leungeun si Darba terengot-terengot. Kalah peureupna teh terus we nyuruntul. Kusabab kitu Pak Gobang ngalengkah ka tukang salengkah. Bari hiuk deui neunggel kedet ku kenca. Kakara aya reaksina. Leungeun si Darba ditarik deui bari ngarepeng. Ngan bae meh teu kanyahoan. Leungeun si Darba nu sabelah deui ngahalang rek nyamar beuheung. Bari ngalegotkeun sirahna. Saterusna disusul ku gerakan bajing luncat. Dengan katuhu Pak Gobang nyebrut ngasupkeun jurus kahiji madi kana iga si Darba. Are hiuk cekuk we. Si Darba ukur ngagigeg. Hiuk deui. Perut Pak Gobang ngahanca careham. Si Darba bari teu ngarobah kuda-kudana rekat nakis. Maksudna rek ngadukeun kakuatan leungeunna. Ngan bae Pak Gobang leuwih ti heula geus bisa neguh. Sakilat maehna narik deui leungeunna
Hirang loncat kagigir. Bari ngahembatkeun leungeun katuhuna. Ngawangun tenggelan kepang anu joalna tigigir. Ngacedak kana beheung lawan. Ari cekuk. Pagobang ari ngaranjuk deui bae. Lantaran mireungeuh si Darba anu disangkana bakal ngalengak teh. Sakurang-kurangna ngajeng jehe. Ieu mah kalah ka kerung merong kanu jadi lawan. Bari nyengir nembongkeun huntuna. Teu beda we ti nyengirna kuda jalu nu leuwih kang. Ayo garabeakeun tanaga teh Gobang supaya kaula babari nyempalna. Ceuk si Darba bari tetep orongoh nembongkeun huntu nu teu beda ti peuting kolot. Teu kudu takabur Darba. Manusia mah nu punjul deuleu. Tembal Pagobang bari ngahegak. Anu mata kayo garabudi deui. Supaya kanyahoan mana nu punjul, mana nu asor Gobang. Si Darba bari sabruti ngasupkeun jurus padingdang anu memang andalanana. Pagobang nu geus cukup ngarasa kumaha kakuatanan anu jadi lawan. Manehna ayeuna teu gana-gana wani nakis. Ukur ngageserkeun kuda-kudana. Heuk, cetruk. Ramona ngahakan iga. Si Darba rikat malik bari ngasupkeun jurus katilu padingdang. Tapi Pagobang ngolebat ngejat. Cetruk. Sikuna nyatok kana gado. Kanyeri dina iga jeung gadona geus teu dirasa. Memang bener-bener manehna teh ngamilik daya tahan nu kacedah hebatna. Tapi Pagobang nu geus bisa neguh kumaha balukarna lamun seug dirina kabeunangan. Ngan sakilat manehna ngarobah gerakanana nyingkahan panggebug musuh. Dina bongoh na tenggelanana terus we ngahanca badan si Darba. Ngan bubuhan lawana teh kacedak kuatna sakitu diparakpak ku tenggelan-tenggelan anu mun keuna kabatur mah matak lumpuh. Ieu mah sigana teh taya nu dirasa. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.